Halo? Ya? Oh, ini lagi pada heran. Iya, enggak di pangandaran. Mana yuk? Hah? Itu aing mah. Emang jaket ke mana eta? Iya, betulan telepon nanyakeun ke di mana cenah. Oh, Nah, emang dari di mana? pas warung teh jajan. Oh, paling di tangan kok teketengan teh tadi ka di Allah deh, sugan teh ngurut. Kelas sakedeung. Ayo tuh. Heula urang mah ngadaguan heula kan awewe heula. Di hayu. Enam wae. Awewe saha awewe? Kelas sakedeung. Hah? Hah? Heeh, sakedeung. Geus lah. Di gue heula urang mah ngadaguan heula. Hah? Ngadaguan heula keur ngadaguan jalma. Ya karep teh atuh lah. Iya. Hayu. Mau urang mah jig wae ngadaguan heula jig. Hayu. Heula. Aing eueuh batur hiang rumasan. Hayu. Rumasan alasan. Ieu jadi suku. Suku kunaon atuh? Bae alasan teh. Aduh. Bintang ke. Rumasan alasan aing mah. Teu nama tunam. Yep. No. Yep. Lila pisan aing ngadaguan kita tadi goblok teh gawean ka aing jalma ieu. Apa aing teh nungguan ti tadi teh geus lila. Telepon teh. 4 jam teh kurang kumaha. Assalamualaikum. Penghargaan. Ngadaguan abi tita tadi di dia di Situangi di Jet 6. Yo rek kidik mah. Baru kana minum. Ohon. Yo wae ge. Pira kumaha tulus atuh. Abi geus diisuk di dia. Aing kosong. Tadi geus jadi agen jog lah. Cing balik atuh ulah ngagawean jalma Kang abi teh diisuk di dia teh. Naon? Balik. Ini foto ka aing. Itu. Anjing gawe aing itu kela. Jadi dia. Dan tuh, batur mama awewe tinggal pasang-pasangan. Gimana geus dewasa? Bener. Teh boga anak bujang anjeun samukeun ka Bogo. Namanya can boga kabogoh pisan sal. Ayeuna. Ilah teh boga ka Bogo aja bener ningali sisa meneng awewe mau awewe. Atuh ulin sia teh saneangan mau awewe. Tong ngerakeun tinggal si Manggik pamajikan kedua. Pak urang mah ulin ge teu boga duit kok. Mbak Doyok. Berean atuh modalan, saya teh boga anak yang payu ka awewe, modalan. Oh nyoba modalan. Bet di modalan kok aing ge bayar sabaraha sok, tinggal mawa awewena ka dieu sok, kok aing di modalan isal. Bawa awewena boga mah. Tuh berarti sal, maneh kudu mawa heula awewe. Tah, ku bapak maneh di modalan. Saksina Manggik. Sekaligus mawa teh sing loba ka Bogor teh ngan aya piliheun. Sugan we. Aya kira aing pamajikan nu katilu sal. Oh atuh kelas sakedeung nya. Urang mau heula. Bae ka mana sal? Nah, heuh kitu. Meureun. Tungguan we. Man si sal teh lila koek mau awewe. Lah nanyok ka mana si sama balik we meureun. Eraan si kehead pada ari nu telepon sok loba teh ka imagan eraan. Mana tuh pak duitna? Awewe nama geus aya. Hah? Namanya mah dadak pisan pisan. Udah aing mah teu ngeunah we di ecean. Dinyakeun ayeuna mah tah, Pak. Mana duitna, Pak? Buru. Ulah ngabohong, sakina ge aya tah Mangjek. Mangjek, pinjem duit aing heula. Wae gang, goblok ke modalan budak kang nginjem ka aing. Bener atuh. Ya, nabai sakieu. 100 deui. Waduh, satu mat loyok. Eta si Isal anjing, nah awewena kolot pisan. Kaluhureun manehna eta mah meujeuna di aing mat loyok. Lu di aing lucuan eta mah. Oh, goblok aja dong siapa geus goblok inum si Isal atuh. Atuh. Mah Isal sakitu ge. Enggeus we atuh. Sing irit. Ngomong we di modalan sabaraha wae ge. Aing merehan 100. Aing kana naon 100? Ayo sayang ah. Sal, keur aing we tah masal. Anjir Mang Jack. Da meureun rangda eta mah. Siga nama. Geus meunang umur teh mah nya. Heueuh, da pantes keur aing. Anak aing nak ka rangda atuh nya. Padekeun we atuh ron asalnya aheun we atuh si teh meloyok lebasan otitah buka budak buru-buru ka awewe. Mawa ku awewena si loba cacawan. Aing teh da karangda mah aing baheula keur bujangan ya. Anjing tuh si Isa anjing ayang-ayangan anjir. Ade anak-anak mana ya kedan tinggal diajar anjing. Percis anjing bapana baheula.
Ceromoh ka awewe teh. Aing ka baheula mah yo di dieu hiji, awewe teh di dieu hiji, Wah, salip kiri, salip kanan. Kita Ferrari. Cet. Aduh, kayak kieu nya pemandanganna. Indah. Mau foto-foto heula atuh. Oh, tadi gua itu Kala yang kaca heula. Aduh. Antosan heula sakedap di dieu nya. Kaca heula. Awewe euy geulis, taruhan erek yang aing baheula beunang. Anjing. Mun mel jangan sepele. Sok gocapan tadi aing gocapan. Gocape lah. Oh, berarti ngepernya. Lain ngeper oh deui jeung kita geus di aing teh pangana saha nu bisa menangkeun awewe itu berarti juarana. Bisa sampai salaman tapi ka pejabat tangan dibawa. Siap. Neng. Boleh. Ganteng kenalan. Kevin aki-aki. Neng, kenalan. Abi Asep. Yuk. Kenapa, Neng? Mau sama? Enggak ibu kain. Aduh, anjing. Eta, boleh. Mogok ka aing sportif atuh pas aing nu meunang. Aing kudunan nu meunang. Nah, aing mah ganteng. Siap bener. Pan aing nu meunang awena gedayekeun ka aing sasalaman. Perjanjian sportif awena gedayekeun ka aing sasalaman ge. Iya mah anjing pasti sekoko. Siap, Neng, siap. Naon ieu teh? Sekoko anjing pasti kerja sama. Teu mungkin anjing. Kapan duitna tadi nu aing eta mah berarti milik aing. Anjing teu bisa kitu. Iya mah pasti kerja sama. Kerja sama naon pan aing barang ti ditu ge. Aing teu mungkin benerok sia. Teu mungkin naon eta merot-merot ka aing we. Bener teh. Iya lepaskan. Iya. Amr naon kaki? Henteu ieu mah keur selfie. Selfie what? Bener garelo ieu mah. Yuk. Duit aing mana duit aing? Eta duit aing. Teu bisa kitu anjing. Nah, bukan. Itu mah bukan kabogok goblok hadas direbutkeun. Anjing, hanas aing we perebut. Geus duit aing tadi lah. Suka teh awewe lengo. Tah, bedok berarti heuh. Heeh, bedog geus jambul. Tah. Bro, operasi bisa rupa. Pak, minta duit. Ih, mana duit deui pan tadi teh geus dibere. Lajeng naon atuh? Ya. Masa piksan? Nah, saeutiksan kumaha 50.000 ke ada teh nah saeutiksan segala. Enggak sih, sing main ka isuk. Enggak tuh. Pak, minta duit. Itu si Isan gak diberelin. Aduh, maneh gede-gede aing soak ieu mah. Yang jajan ya tah pulangan ke 50 ka Bapak, jeung maneh 50. Pulangan. Oh, pulangan da si Isan ge sarua 50. Sugan teh kabeh. Pulangan jajan teuing geura geus gede-gede mentawe duit ka kolot. Oh, pulangan 50. Oh, atuh. Pak, lumayan aja daek mentana mah. Lumayan dibere 50. San, mana dibere duit sabaraha? 50. Hah? Aing mah dibere 100. Nah, mana mah 100. Minta 25 tuh, mah 75 ya, Bang. Ih, nya teu bisa tuh. Siapa licik apa ngancuk? Nah, kumaha aing wa atuh. Ji. Nah, mere lagi aing mah 100. Oh, minta 25 ya, Oh, Bang. najis, Ji. Kali. Yo. Oh, no.